Soalnya orang resep nyian puisi. Sabab puisi mah abadi. Jika mana atuh? Bagi orang, mana mah puisi. Abadi. Nya. Nah, geus cicingnya, kamu tong ka mana? Tong ka juga lagi sok. Halo? Ewon, aya naon? Pasti aman nuju ke goleranya. Terus, beri nonton titik-titiknya. Ih, titik-titik naon? Nya titik-titik, we pokoknya malah. Ih, meninggalin naon sih? Terlucu ah. Emang terlucu sih. Nyangke lamun lucu. Alma bogoh atuh. Emang gak sayang? Keceplosan. Cie, geus sayang euy. Jadi era ih. Kelamang. Kelanya ya tamu. Eta ti GoFood. Biar orang pesenkeun yang mana? Asli. Ini so sweet. Ih, siapa so sweet pisan. Urang kan hafal, mana pasti lapar. Sok atuh. Di daharnya beakeun. Nya. Nis, siapa tega ninggalkeun aing teh. Ampura bladder. Iya mah, hati udah nggak bisa dibendung lagi. Mana teh ingat hari-hari kita bersama. Maneh modal ku aing diombehan. Aing modal maneh nu ngombehan. Aing sanggup ninggal ke mana? Iya mahnya, masalah waktu. Please ya mah, mengertilah. Siapa jahat, Miss? Maneh kudu kuatnya. Pokoknya aing bakal balik deui da nya. Tapi Miss, emang Mede kemana sih Miss? Aing teh gak dia ketemu jika bogo aing. Oh gitu. Mana tong baongnya Miss di ditunya? Maneh oge tong baungnya. Aku pergi dulu. Goblok geleukieu dramana teh. Miss, jangan pergi Miss. Won. Miss. Won. Miss. Won. Miss. Miss. Gelo ih budak teh. Won. 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 King, kosan pasti sepinya ya mah. Miss, tuh Miss. 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 Jangan pergi Miss. Minjem duit, Miss. Goblok ya. Enak duit.
Halo, Halo, Neng Gelis anu unyu sa-Indonesia Raya. biasaan gomal nateda Nuju naon, Mak? keur ngerjakeun tugas, tapi bete, tuh batur serangan weh. Jeung lieur deh tugasna hese. Yang geus dia kurang bantuan we. Atau nya santeuna di baturan lah. Meh aya batur gitu. Ngerjakeun di mana? Di kosan we atuh di dieu. Da urang ge di dieu batur. Emang si kumis ke mana? Keur marahan. Meni geuleuh atuh lalaki maknya marahan. Ih, ka awewe. Si kumis tinggal ke urang sorangan di kosan. Itu atuh, saya tak keur mudik. Oh, nyang geus atuh. Urang siap-siap heula nya. Buru kayaknya. Kayak geus siap. Kurang dijemputnya. Atuh. Dadah. Surprise! Siaya makan permen sambil ngulum. Cakep. Hai, saya ucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Punten. Si Liling, dahar ikan. Duh, aing hayang barang hakan. Eueuh, teu boga dahareun aing mah. Si Wahyu diuk di pamancingan. Cakep. Hayu urang tata rucingan. Geus teh ayo geus. Ah, ikan apa yang bisa terbang? Anjing, ikan naon nu bisa terbang? Ikan pindang. Ikan jut. Hai. Salah. Talak. Taluk. Ah. Jawabannya lele. Ya anjing nah lele. Lele lawar. Lele lawar. Anjing. Mending lena laparnya tadinya. Geus mending pamilikeun dahar we Cik. Sok. Beli warteg tapi ke Indomaret. Iya duitnya ya. Indomaret mah duit itu tuh nu di Cirebon. Siap. Cing lila heuh. Meluncur. Oma cing lilanya. Oke. Siaya dahar permen bari di kulum. Cakep. Assalamualaikum. Iya, langsung aja ke tugasnya. Oh nya tuh. Sok we. Tugas naon sih? Tapi orang tuh bisa ngebantuannya. Urang mah ngebaturan we. Tugas matematika. Yang geus teu nanaon. BTW Baswe. Masih bet resep matematika? Teh, resep weh. Tapi orang teu apal alasanna naon. Jika cinta wae teu butuh alasan. Yang da emang teu perlu alasan. Tapi nya sebenarnya mah orang lebih resep sastra sih ya. Ya gitu. Emang kunaon? Soalnya orang resep nyian puisi. Sabab puisi mah abadi. Jika mana atuh? Bagi orang, mana mah puisi. Abadi. Iya.
Mana sayang kan ka urang? Cari baju branded